sangira anjeun anta tresna anjeun eta azizu anu maha gagah ayal qadiru tresna anu maha kawasa alladzi la yudlam anu moal bisa dielehkeun ieu lani al hakimu tur eta anu maha bijaksana ayal alim tresna anu maha uningan alladzi la yajhalu anu teu bodoh ieu lani sayan kana hiji perkara hahuna eta tetep hahuna eta tetep dina ieu tempat sualun ari naros mal hikmatu ma ari naon al hikmatu eta hikmat bidzikri Ibrahim dina nutur Nabi Ibrahim Muhammadin sarta kangjeng Nabi Muhammad di bab salat dina bab salat haitsu yuqalu sakira-kira dibahasakeun naon Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tadi dinya nutur Nabi Ibrahim jeung kangjeng Nabi urang sok maca shalawat Ibrahim dina salat teu maca shalawat ka Nabi Musa teu maca shalawat ka sejen tah ditutur dirinya Nabi Ibrahim jeung kangjeng Nabi naon cenah hikmahna gitu pajawabu mangkali jawaban eta soal eta anna Ibrahim maksanya Nabi Ibrahim eta da'a ngadu Nabi Ibrahim li Muhammadin kakang Nabi Muhammad bihad dakwati kuya doa gitu pajro maka ngaperjalankeun Gusti Allah dikro Ibrahim kana nutur Nabi Ibrahim ala alsinati ummati Muhammadin barina tepan kana lisan barina tepan kana pirang-pirang lisan umat kangjeng Nabi Muhammad ila yaumil kiamati nabi ka poe kiamat adaan karena nyumponan an hakin wajibin tina hak an wajib ala Muhammadin ka kangjeng Nabi Muhammad di Ibrahim ka Nabi Ibrahim eta hikmahna teh kitu isi cenah urang dina salat kitu kita maca shalawat kana sejen padahal ai shalawat mah gitu maca sholawatnya, maca salam karena Nabi sejen nya halus ya gitu akitu mah dina sholat ayeuna ditutur teh kangjeng Nabi jeung kanjeng Nabi Ibrahim eta jawabanna gitu jawabanna teh eta adaan an haqqi wajibin ala Muhammadin Ibrahim gitu wal jawabu sadi jeung ari jawaban anu kadua eta anak Ibrahim masanya Nabi Ibrahim eta saala nyuhun ke Nabi Ibrahim robbahu ka pangeran Nabi Ibrahim bi qaulihi ucapan Nabi Ibrahim waj'ali lisana sidqin fil akhirin waj'al jeung muga ngajadikeun anjeun Gusti pikeun abdi lisana sidqin kana lisan anu bener fil akhirin di golongan anu akhir kabeh ai abdi lisana an hasanan fi ummati Muhammadin ai abdi tegasna muga netepkeun anjeun Gusti li abdi sanaan hasanah kana pangalamu sae bi ummati Muhammadin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pajaba mangka ngajabahu kana Nabi Ibrahim saha Allah taala pakorona mangka ngabarengkeun Gusti Allah baina dzikrihi antara nutur Nabi Ibrahim sareng kanjeng Nabi ibqaan karena netepkeun lisana il hasani kana pangalam anu sae ala Ibrahim kana Nabi Ibrahim di ummati Muhammadin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua ta jawabanana eta nya tah kitu ku ayeuna Nabi Ibrahim ngadua ka Allah gitu hayang ditetepkeun ku pangalam anu sae mangka dina shalawat terus we gitu urang dibacanya baca shalawat terus ya Pak kakang Nabi Ibrahim eta teh ibqaan eta lisanil hasan tetep beun kana pangalaman anu sae ka Nabi Ibrahim di umat kanjeng Nabi ka poe kiamat terus tapi ka poe kiamat ge moal kat gitu katilu wal jawabu salis jeung ari jawaban anu katilu wal jawabu salisu jeung ari jawaban anu katilu eta anna Ibrahim sa'nyana Nabi Ibrahim eta kana kabuktosan Nabi Ibrahim eta abal milati bapana agama wa Muhammadan jeung sanyana kanjeng Nabi Muhammad eta kana kabuktosan kanjeng Nabi eta abar rahmati tuh jadi bapana rahmat gitu jawaban katilu tah kanjeng Nabi Ibrahim bapana agama tah gitu ai kanjeng Nabi mah bapana rahmat gitu
Gitu. Kita jawaban. Wa fi qiraati dimasukkeun jeung eta tetep dina qiraat dimasuk. An-nabiyyu aula bil mu'minin bi anfusihim. Ari lapan an-nabiyyu aula bil mu'minin. An-nabiyyu ari kangjeng Nabi eta aula langkung utama bil mu'minin ka pirang-pirang mukmin min anfusihim tiniman diri ya mukmin. Wa huwa ari kangjeng Nabi eta abun bapak lahu pikeun eta mukminin gitu. Wa qala jeung tos ngadawuh kangjeng Nabi Innama ana lakum mislul walid. Innama ana pastina ari kaula lakum pikeun aranjeun eta mislul walid seperti nu bapa. Aya pirokpati. Aya pirokpati terusna dina mikaulas warahmati jeung mikanyahan. Itu cek anjeun. Kaula karajeun teh seperti nu bapa dina pada mikaulas mikanyahan. Palama wajah salik liwahin minhum hakul abu min wajhin gitu. Palama wajaba maka dina samangsa wajib likul wahidin pikeun saban-saban saji minhum anu tetep dina itu rofah jeung rahmat naon hakul abu hakna bapa min wajhin gitu. Min wajhin qarnin gitu dina jalan ngabarkeun baina dikrihima antara nuturna itu Nabi Ibrahim jeung kangjeng Nabi bibabi sanati dina bab ngalem wa sholati jeung salat wal jawabu rabbil jeung ari jawaban anu ngapa eta anak Ibrahim masanya Nabi Ibrahim eta kana kabuktosan itu Nabi Ibrahim eta munadi syariat eta munadi syariati anu ngundang kana syariat fil haji dina haji nya apa anu ngundang dina syarat haji teh kanjeng Nabi Ibrahim waktu di alam rahim gitu di alam ruh ya ayuhan nas gitu digerok Nabi Ibrahim teh kana ngalaksanakeun haji wa Muhammadan jeung sanyana kanjeng Nabi Muhammad eta kana kaputusan kanjeng Nabi Muhammad eta munadil imani eta munadil imani kitu anu ngagerok kana iman pajama mangka ngumpulkeun saha Allah taala wa taala bainahuma antara Nabi Ibrahim jeung kanjeng Nabi Muhammad bidikril jamil dina nutur anu sae gitu. Eta jawabanna bisi urangnya anu nanyakeun cenah mah salawatna ngarti baheula ka kanjeng Nabi jeung ka kanjeng Nabi Ibrahim eta jawabanna eta Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim anggar we eta jawaban aya 4 jawaban teh wa mayyarqu amilat Ibrahim wa man jeung ari sahabat jalma ta yarqu mi kangewa iman amilat Ibrahim tina agama Nabi Ibrahim ilaman anjama sabiha an ngabodokeun sabiha an ngabodokeun ieu manapsau kana diri ieu man ayala yaqruhu ahadun bilata Ibrahim ilaman jahala nafsah ayala yaqruhu teu pati mikangewa saha ahadun jalma bilata Ibrahim kana agama Nabi Ibrahim ilaman anjama jahala an ngabodokeun ieu manapsau kana diri ieu man wa hosiro jeung ngarugikeun ieu manapsau kana dirina ieu man kama seperti perkara pola anu tos ngadeuh kana ieu man salah hasan hasan aya palam yakur fi nafsihi aya palam yakur yakur nya yupakir gitu aya palam yupakir mangkah teu mikir-mikir ieu man fi nafsihi dina dirina ieu man payas tadil gitu payas tadila mangka ngalap dalil ieu man teu tafakur teu ngalap dalil bima kana perkara yajidu anu ngangihan ieu man hukana ieu mah pihak gitu dina eta billah pihak dina eta billah min asal sunati tina tapak-tapakna damelan ala wahdaniyatillahi ta'ala ngajadikeun dalil kana wahdaniyatna Allah ta'ala
wala hikmati jeung kana hikmahna Gusti Allah summa yastadila tuluy ngalap dalil ieu si man bidalika kana eta athari sunnati ala sihati nubuwati Muhammadin kana sahna pangkat kanabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tapakur gitu. Namun gitu pan urang ditapakuran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayana ieu langit jeung bumi aya dadamelan ditapakuran di pikiran urang duduskeun dengan Allah teh kawasa. Pas kitu ngajadikeun dalil kana sahna pangkat kanabian Kanjeng Nabi itu sukalau gitu. Ieu daya tapakur gitu. Nah, kurang mah tapakuran. Idz qala lahu idz qala ina waqtu ngadawuh idz qala ina waqtu ngadawuh lahu ka eta Nabi Ibrahim saharoku mana kaliwatnya wala qadis topaina jeung saestuna geus milih kami nu agung ka Nabi Ibrahim bidunya dinya aya tarna tegasna tos pilih kami nu agung ka Nabi Ibrahim bidunya dinya li risalati kana jadi utusan min dunisa ila khalifati disalian sasesama wa arokna jeung masih antarang kami nu agung ka Nabi Ibrahim al milata kana agama alatihiya anu ari billah eta jannatun anu ngangkulkeun li tauhid kana tauhid wal adli jeung kana adil wasyara'i jeung kana pirang-pirang hukum syara atau undang-undang nya dina agama teh kitu kan aya tauhid aya keadilan oge aya undang-undang kumpul gitu. Wa innahu jeung sanes Nabi Ibrahim bilahirati akhirat eta lamina solihna eta di golongan soleh kabeh. Aima abaihi tegasna sarta pirang-pirang bapakna Nabi Ibrahim al mursalina anu geus kabeh itu abad bil jannati di surga kumpul kabeh. Idz qala lahu rabbuhu idz qala dina waqtu ngadawuh lahu ka Nabi Ibrahim saharobuh pangeran Nabi Ibrahim indastidlalihi nalika ngalap dalil eta Nabi Ibrahim bil kawakibi ku pirang-pirang bentang. Wal qamari jeung bulan wasamsi jeung panonton wa itla'i jeung nilarikeunana Gusti wa itla'i jeung nilarikeunana eta roh amaratil hulusi gitu kana pirang-pirang ciri namanya pihak gitu dina eta anu kabeh wadalika qabla nubuwati wadalika jeung ari itu itla amaratil hulus eta qabla nubuwati sampai diangkat jadi nabi wa qabla nubuwati jadi sampai balik wadalika jeung ari itu itlai amaratil hulus eta hina kharaja dina samangsa kaluar Nabi Ibrahim menasarofi tina pihak yang pihak tina liar asli kudu pasrah anjeun aya pasrah tegasna kudu nambahan anjeun ti maqalat tingka dina ucapan anjeun wa qul jeung ucapkeun panjenengan la ilaha illallah kana lapan la ilaha illallah. Qala ngawalor Nabi Ibrahim aslam tu pasrah abdi li rabbil alamin ka pangeran anu ngurus alam kabeh. Wa yuqalu jeung dibahasakeun qala lahu rabbuhu. Naon qala lahu rabbuhu jumlah 8. Qala ngadawuh lahu kana Nabi Ibrahim sarobuh pangeran Nabi Ibrahim hinadaan dina waktu ngajak Nabi Ibrahim kaumahu ka kaum Nabi Ibrahim ila tauhid ngajak kana tauhid aslim kulapan asli kudu ngabersihkeun anjeun ai akhlis tegasna kudu ngabersihkeun anjeun dinaka kana agama anjeun wa amalaka jeung kana amal anjeun lillahi karena Allah. Qala nyarios Nabi Ibrahim aslam ngabersihkeun abdi ai akhlas tegasna ngabersihkeun abdi diri kana agama abdi wa amali jeung amal abdi lillahi rabbil alamin anu ngurus alam kabeh.